kuat ya. Aduh. Ke kamar mau buset aing tenanan. Diserbut sekali tilu. Buset atau aing rungkan. Mani pingsan di. Emang geus saya iya obat. Jadi aing kuat. Wah. Gas lah. Ayo lah. Orang gara-gara bas dilengserkan iya ngopi ge eueuh ieu teu bisa. Aduh, tapi teu dilengserkeun nya. Jangan bae-bae teu dek nongkrong. Tapi ngenalan kieu lo si ketua orang anu ngatur. Sih, tapi teu ngopi. Baju kieu kan ada kosokem. Ngobrol, seru ngobrol. Ngobrol bangsat, caklog. Woi, ngomong-ngomong sia bisa nyeun tato tuh yeuh. Hayang beren tato, kena rada serem. Kosna urang serem-seremna gitu jadi okem. Ceneh jasang sagala nyeun tato. Atuh coli beta urusan. Nya. Bagus eta. Misalnya mah. Segala yang nyeun tato sia mahal nyeun tato mah. Mending pakai ngopi urang. Ulah gambar bayawak mah teu mah di aing ge tuh. Segala kabayok-bayawak. Gambar bisul teh sih mah. Gambar kurap bagus ta. Aya setuju mah hayu urang bareng. Ulah polos gitu kos bol monyet. Aing mah. Beres ya, tak kedeng dipanen kebon aing. Karena rawan dia awewe. Ngalamun gitu. Kenapa ngalamun we? Buset. Ya baragus kabeh deui. Buset. Irfan. Mata lu soek, Irfan, Pak Haji. Pak Haji, sugan teh Irfan. Iya. Sugan kayak Irfan. Irfan. Nih, istighbar. Ih, lalaki nu kos kitu dihayangkeun. Mendingan ge aing tuh kuat. Kebon loba. Hayang naon tanggal cecendet, tanggal sao. Hah? Jukut kebo, jukut embe. Kitu direbutkeun. Jeung nahaonna tuh? Tuh kumaha hayangnya Irfan? Hayang Irfan. Aneh bae. Siapa punya lologbaan ge? Tebu ke cewek. Telaku sih. Mendingan ge aing tuh embena loba yang nu kos kumas ya. Ya enggak satu, Pak Haji beta kawin jeung Embe. Terus ayo balik. Terus suruh ada Pak Haji. Gebok. Suwe doang. Sial bara lagu jasa, mending gelis mah. Emang gelis gading. Sial. Geus ka kebon heula aing. Sial, aja karena jada. Jadi kos tamblag sia lo. Bagus jasa tatona resep aing ka baju-baju. Mantep. Bagus di goblok tadi gue mah. Keren sih lo eta kitu lo. Dia. Enggak main ada suka irungnya. Emang naon sih nya? Tarigu meren. Bau nama ye. Apa sih? Ipan bisa tahun sih tato kieu. Imalin tato setan. Tato murah meureun mah. Emang kabeh ge gara-gara Irfan ieu mah ya. Nah, bener lo eta bener. Emang sial ta budak. Ya ada. Eta mun teu gara-garanya mah ojek karir mah stres sia mah kitu. Lah. Mun nya teu stres mah orang gelut terus ya jeung ojek karir. Bener murah. Naikkan kuing. Salto. Wah, gitu tah. Poli. Naik. Kata aneuna. Neraka. Ih, pas tangga. Didinya na. Wede, di sian menangan. Woi, kenapa? Bukti peruti. Kita ulang tahunnya nak. Jengkan. Dayan bae, jengkan. Jengkan komeng bego. Naon? Jengkan komeng. Jengkan daglok. Lo. Ngomong tuh ulang tahun main tuh diundang apa sama mana kado na tak kan na. Wih, ulang tahun ke berapa?
Ulang tahun, ulang Hei, tahun. kalaupun perlu genap. Ulang tahun bego. Set. Yuk, ulang tahun. Hah? Cingin bolo cicingkan. Dah. Ih, aing mah. Woi, pada si cacing besi. Oi, sekunaun. Hehe, kami mandek nyentato kabehan tuh. Mah neng nyana salah tah. Beli tato nu murah tuh. Muruh pul. Wah, lagu anu make tato. Operasi beta culis ya ta. Beta budak deui. Culis ta usah. Aduh. Terus. Loh, eta bener. Apa sih? Awewe ieu. Wah. Ya ada cakain awewe orang pinjol. Wah, udah amat lah. Mau diangkat pinjol mah. Cakain awewe. Bayar itu boga hutang mah. Ih, nyao. Oh, ngopi tuh. Aing mah kayak doang. Nyao. Utang masa ngetek di pinjol mah. Bukan ngopi yo. Tetep hutang. Heeh. Woi, mana sasar nih sama si Kaing? Naon? Mikir be sorangan. Mana sih kita ngelawan? Udah amat. Wih, nyana yang gambar naon sih? Penurang masarua oh kabe. Belut buluan teh ya. Belut buluan. Belut listrik habak tah. Woi, sebenarnya sih tuh. Ngomong atau ngomong? Ya, dengekan. Eta sia gara-gara sia tak ojek karir jadi stres. Bener kira Aing. Atau eta pan me jadi mutuskeun nyana gara-gara sia. Tuh, nyana ayeuna stres tuh calo korbanna jadi kieu. Kamari aing ditayan. Ya, saya mah. Jadi aing kesel ka sia ya. Bung durutan nanyian sorangan. Kesel mah kau cikarera tuh. Iya, atuh aing mun kesel ka ojek karir mah teu urup. Kesel ka sia kan sia penyebabna. Gara-gara sia. Jodoh saya. Allah Ulin jeung pascol mah anti awewe. Bung durutan nanyian sorangan. Nuturkeun urang. Jeung pascol mah gelut jeung gelut be. Awewe-awean. Urang mah gelut ge dijadikeun kos daang. Sarapan sehari-hari. Wah, udah amat lah. Pusing Aing ka sia. Mah, kumondak maju-maju tuh. Biar ribut. Pusing Aing. Ih, ceneh. Bego bener. Sudah ngomong maju-maju. Nya lagi jeung awewe bae. Geus kajian Setan mau maju mah. Urang terserah urang. nyentato. Tato bae deui. Nyaos ya. Tato ayam. Eta mah. Pusing Aing. Ngomong kos paling bener heula. HP-na lo ketinggalan. Cokot. Kunci tak. Ayo henteu lo, henteu. Wah, mantep lo ya. Orang mana? Awewe. Tuga awewe dah. Cailan. Jore atuh Balik. gambar HP mah. Balik. Tato gambar HP mah jore. Cicing. Buset, masa tato gambar HP sih jore atuh. Amat ya jero. Undangan saha ieu? Geus aya undangan deui bae. Urang irahannya ngundang. Dah. Nomor skala dah. Telepon. Ulah telepon lah. WA. Atuh telepon mah kanyahoan suara urang. Oh, si. WA tuh, sia. Karla, kirimin aku uang dong. Aku lagi butuh nih buat bayar pinjol gitu Beho. Bener tadi nyana ngomong gitu nyana tadi. Antep dong. Kamu dasar orang gila. Aduh, dasar orang gila. Masa akunya diblesno ya. Aduh. Emang gak ada yang lain lagi apa? Akunya ternoda.